Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna. Ka sugri para wargi Asal upload sumangga urang sami-sami bandungan deui lajenganana tanapi jujutan carita jawara ti kuburan anu kiwari ku Mang Dedi barji paju bagian anu ka-43. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda bagian anu ka-42 na. Pedaran Mang Dedi kepegat ku wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting di lembur Cilayung khususna atuh ka Nyi Maria anu harita ditutur-tutur ku hiji tangtungan jalma anu teu wawuh nyatana anu make taragos hideung teh alunya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana anu mana Nyi Maria ieu deuk mateni atanapi ngarah-ngarah kajang padarat teh. Kumaha atuh lajenganana ieu carita nya langkung paosna mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana kaayaan alam ti peuting di lembur Cilayung. Bangsa alam harita teh menikeun katiis pisan bubuhan harita teh maju ka subuh. Aya hiji tangtungan wanonja keur lempangan sorangan berijeng cudag ceudeuh terus asup kanu buni horeng si mana horeng Nyi Maria teh anu harita cenah boga tugas dina ni kalingking pikeun maehan atawa mateni nyatana banara. Sadengkeun atuh harita tukang Nyi Maria aya hiji tangtungan jalma dibelocot balicet nutur-nutur ke Nyi Maria. Saha eta jalma nu sabenerna? Horeng si mana horeng si tangkorak hideung hiji tangtungan jalma anu make taregos. Rag Nyi Maria eureun, eta jalma nuturkeun eureun. Malah Nyi Maria harita ngomong sorangan. Jika ratu mandina aing jadi maya kai masih bener bisa awas. Kau nggak tempat oge awas. Di mana ayana naon? Aing bisa kabur ka kulon saterusna kabur ka Cileun. Tang tumul aya nu nyahoon. Tah. Geus kadinya aya suara hayam jago kongkorongok. Jika nama tare subuh ya. Jeung deui hawa geus tiis pisan kerasan aku aing. Mudah-mudahan si Banara teh kaluar subuh-subuh. Ngarah babarina wakna ku aing. Ceuk Nyi Maria bari jeung harita ngaresan papakeanana. Ari bedog teu oleh siap. Celik dipasang sangkan bisa buru-buru kanyahoan lamun seuk aya nanaon. Kaayaan harita teh memang jempling. Tinggaritna sora jangkrik teu mata haneuteun. Di kajauhan hawar-hawar geus kadenge sora bangkong di sawah menikang kengkong. Ceuk sangkaan Nyi Maria mah dirina teh aman. Padahal mah sakabeh gerak-gerikna ditalingakeun ku hiji tangtungan jalma nu pake tarikos hideung. Anu harita nyempot teu jauh ti Nyi Maria, malah si taregos hideung ge ngomong sajeroning hatena. Yakin pisan, ye manusia teh lain rek niat hade. Lamun nya maniatna ade tangtu moal ngacedok di dieu tengah peuting ya. Nungguan naon eta palang siang dek nulis jelema
Aing kudu ngalangan kena maksudna atawa aing kudu nuturkeun ka mana inditna engke eta jelema. Ngara bisa nuduhkeun kanu kalingitanana tuh. Hanjakal. Aing can nyaho ka ieu lempur nah aya di mana ieu aing. Cek eta jalma anu make taregos hideung bari ngusapan tarangna. Pedah bieu dicocor-reungit malah meni barang ngeong harita mah. Reungit-reungit nu kacida pisan lobana napuk ka eta jalma nu make taregos. Kaayaan alam peuting beuki lila beuki haneuteun lantaran hayam jago atuh geus reang kongkorongo jigana geus ngagayuh ka mangsa subuh. Tapi urang lembur eta mah masih keneh talari berak sarare. Cadengkeun Nyi Maria masih keneh kakelantangan we harita teh sakapeung nyempod sakapeung leumpang. Ari hate geus gregeteun hayang geura-geura newak banara. Panona toleh neteup kana panto imah. Ari reungit anu napuh kana awakna teu dipalire. Teu lila antarana brai pajar bijil ti belah wetan. Rupana teh beureuh meulikeun kahibar. Teu mata heran hayam jago beuki rame kongkorongo. Sorak bangkong di sawah beuki reang menikang kengkong. Jajantung eta jalma nyatana Nyi Maria beuki ratug tutunggulan. Dina kongkolak panonna geus kabayangkeun lamun newak banara. Kitu deui atuh si taregos hideung. Harita teh geus teu geunah cicing. Manehna geus teu sabar hayang geura nyaksian naon-naon anu bakal kajadian. Malahan mapok si taregos hideung ngomong deui jroning hate. Nah naon maksudna eta jelema? Waya kieu ngajedog bae di dieu walah. Beuki yakin bae tangtu aya ditungguan ieu. Ceuk eta jalma nu make taregos hideung bari panon melong ka Nyi Maria. Sedengkeun anu di plongna mah jongjon we ngintip-ngintip banara. Hate Maria atuh geus mimiti ngaran cabang. Kayakinanna geus mimiti ngurangan. Naon sababna? Lantaran harita teh alam beuki caang. Sedengkeun banara nu diintipna can aya kaluar ti imah. Malah tungtung mah brai weh alam caang pisan. Gebeg Nyi Maria ngagebeg bakat kurewas pok ngomong jroning hate. Be, celaka, geus berangki mah caang. Aduh, tapi can datang kene wae teh si ka sabelah teh. Nah, molor kene kitu, piraku tara hudang isu-isu kuah. Dasar mangkuluk olo-olo, hudang oge hayang berang sia. Tapi moal kagok aing ditungguan ku aing mah sakalian. Ngan aing kudu pindah nyumputna. Kudu neangan tempat anu leuwih buni sabab beurang. Cek Nyi Maria bari jeung terus luak liuk sanggeus kitu jungnang tungalaunan. Katayap lempang murug kanu rada buni cek hitungan manehna mah. Atuh puguh we si taregos anu ngintipna rada ruasin. Sok sieun eta jalma nyampeurkeun ka manehna. Horeng si mana horeng tangtungan awewe. Tapi untung teu kanyahoan. Pok si taregos hideung ngomong jroning hate. Aduh wong wadon. Celak kayu. Lamun aing kapanggih bisa ribut jeung dak deui waduh mangkani aing can wawu kana kaya di dieu. Leuwih ade aingna rek nunggu we di sisi lembur we. Lamun eta jalma balikna bari jeung mawa nu mantak nurigakeun. Waing rek dituturkeun deui. Cek eta geurentes hate si taregos hideung. Bari jeung terus ngarayap ngajauhan Nyi Maria. Sanggeus rada jauh terus limpang gagancangan ngajugjug ka sisi lembur. Utama pisan mah megat di sisi jalan urut asupna Nyi Maria tadi. Sanggeus tepi erag si taregos hideung eureun. Terus ngajejentul dina batu berjeng ngadaguan balikna Nyi Maria. Cadengkeun kaayaan alam beuki beurang we harita teh. Sora barudak anu ceurik geus kadenge meuni reang. Geus puguheun sora sasatuan rame di sarada. Malah sora jalma oge geus kadenge tingker nengaromong. Ari mata poe geus mimiti meletek muncengis teu belah wetan. Teu lila barasat cahayana nyebrot kas alam rame. Si taregos hideung mah ngajejentul we bari jeung moyan. Tunda heula anu keur seuli intip. Khususna atuh nyatana nu make taregos. Ayeuna urang kocapkeun heula jang banara katut malati bodas.
ari nu keur aya di jero imah. Sanggis di luar kadenge suara hayam nu kongkorongok mah Banara geus hudang. Kitu deui Malati Bodas malah Mang Samdi ge nu boga imah jeung bojona geus kacarai. Dina kayaan kitu pok Banara ngomong ka Malati Bodas, "Malati, ari Mang Samdi kamarana na geuningan unggah akang hudang sok nyampak eueuh bae," cek Banara bari melong ka Malati Bodas. Teu aya Mang Samdi makan. Anjeunna perantos angkat ka sawah. Saurna teh gaduh keneh hanca kamari sakedik deui. Nah bade aya pikir sanaon Kang? Aya kapal lain mah saurkeun we ka abdi. Cek Malati Bodas bari jeung malik neuteup ka Banara. Banara celaka ngajawab, manehna kalah ngahulang jika nu bingung tapi dilaku-lilapo karita. Teu aya kahayang akang mah Nyai. Nanyakeun we kitu sote, pedah isuk-isuk keneh Mang Samdi jeung bojona geus teu araya. Akang teh beut ngarasa keung puguh pikiran teh, rada-rada kusut, hate ting seredet jiga aya kila-kila goreng. Aluh, nakunaha tukang Banara? Kade sing atos-atos utamina pisan mah lambang anu kamari teh ulah dugikeun ka Ical eta nembe karampas ku batur. Margi eta teh hiji barang anu kalintang ageng. Hargana Kang? Cek Malati Bodas bangun hariwang pisan. Keur maeukeur ti kamari oge geus loba kasieun. Kari-kari Banara ngomong teu ngeunah kate. Atuh puguh we Malati Bodas teh kacida ngerasa hariwang tur melang. Tapi ai Banara mah katempona tetep tenang we. Wesi kuning pamereti tangkorak kideung alias kisaron. Ngan ukur diusap-usap sakedeung terus disesepkeun dewe kana jeroeun bajuna. Sanggeus kitu mah pok Banara ngomong deui harita teh. Moal aya nu terangeun Malati. Ieu barang teh kacida pisan mahalna sarta gede pisan gunana pikeun akang. Tapi oge gede bahayana. Tak kulantaran kitu akang moal gagabah dina nyimpenna. Malah Mang Samdi kalih bojona oge teu nyaraheun. Jeung moal dibere nyaho we diongkoh. Sing percaya ka akang Malati, perkara ieu barang mah tangtu bakal aman. Nyanuhun atuh Kang Banara. Mugi-mugi bae eta barang teh ulah dugikeun ka kanyahoan ku batur. Dupi salajengna kada kumaha Kang. Bilih palai ngaleueut mangga atuh. Da Cipanas mah perantos sayagi, malihan mah bilih palai Cikopi ge kantuninyu. Sok atuh pangdamelkeun Cikopi Nyai nya, nanging ulah amis teuing. Upami parantos sayagi simpen we dina meja payun. Akang bade kacai heula. Cek Banara bari jeung-jeung nangtung. Tapi dihalangan ku Malati Bodas bari pok harita. Kek Kang, ulah nyari ka jamban teh. Antosan heula nya. Engke urang sareng ka jambana. Bilih aya nanaon? Cek Malati Bodas bangun reuwas. Da katara paromana gerada pias. Teu kudu atuh Malati. Da moal lila kacayeuna akang mangan saukur arek miceun wungkul. Sok we pangdamelkeun cai kopinya supaya di mana akang balik ti cai Cikopi geus sadia. Cek Banara bari jeung terus juru turun nalaunan. Malati Bodas atungan bati colohok bae. Hati leutikna mah Malati Bodas rada tagiur. Kalawan teu ngomong deui koloyong Malati Bodas harita ka dapur. Terus nyieun ninyuh Cikopi gagancangan. Maksudna mah ngarah dareh rengse cenah. Lamun geus rengse arek nyusul ka Banara anu kacai. Sedengkeun Banara harita teh geus kaluar ti imah. Tapi bareng jeung mukana panto imah. Nyi Maria anti tadi ngintip-ngintip mending ngagurubug bakat ku bunga. Pok ngomong jroning hate. Lah kadasya. Akhirnya mah biji oge teh si Banara teh. Tangtumin arek kacai. Akur jeung perhitungan aing. Kebeneran siangan sorangan. Hati-hati si Banara. Moal dibere kesempatan ku aing masya. Cikeun entes ning hatena Nyi Maria bari jeung taki-taki. Ai panon mah neuteup sikeut ka Banara. Anu harita memang keur leumpang ngalaunan pisan. Maklum keur gering. Beuki lila Banara beuki deukeut ke pelebah Nyi Maria. Sanggeus deukeut pisan. Curang geup. Banara awakna pisan aya anu ngabekem lebah sungutna. Atuh puguh Banara teh meuning ngarenjak.
tapi teu bisa nanaon. Kajabat tinurut kena kahayang Nyi Maria. Karawak-awak Banara dipayang burung dibawa lumpat parijeng luncat satekar tanaga ku Nyi Maria. Julung atuh harta luncat tarik pisan. Nyi Maria bener-bener ngerasa nafsuna. Sadengkeun hayang buru-buru jauh ti lemur anggang ti desa. Khususnya ti lemur Cilayung. Sarta hayang buru-buru nyiksa ke Banara. Jelung. Nyi Maria atuh harta luncatan tarik pisan. Tapi untung jalma anu make tarago siding anu tidak dinungguan ngahuin. Barang nempo aya nu lumpat parijeng mayang jelema. Cilong belesat atuh si tarago siding oge lumpat satekan tanaga nyusul mudag ka Nyi Maria. Harita kene munag Nyi Maria anu make tarago siding parijeng nu mamawa Banara alias jelema. Jeung deui si tarago siding lain jalma bodo-bodo. Bari jeung lumpat yang hadir ngalukas bedog terus atunya beta tangka-tangka anu harita ngahalangan ngalampahanana. Da pikeun kating kelenceng parotong kasabet ku teh bedog. Ari maksud mah pikeun tanda di mana balik deui. Ngarah teu nyasab cenah. Bari jeung udag tepok eta nu make tarago siding ngomong jeroning hate. Wah. Teh layo sangkan aing teh teu nyalaan yo. Sika sebelan terik nulik jelema waduh, wadon kok bisa gitu. Ih. Untung kabur perang. Jadi bisa awas kena rupana keun siap aing dituturkeun ku aing mah nak mana yo nyitna. Ceuk eta nu make tarago siding berijeng terus muber Nyi Maria. Serobot, seot, julung. Tapi sanajan bisa ngudag oge manehna mah teu ngahalangan jalan Nyi Maria. Nuturkeun we tukangeunana rada susulumputan. Maksudna ngarah teu katempueun ku Maria. Sang geus jauh ti lemur anggang di desa Cilayung. Nyi Maria lumpat na di kendoran. Kitu deui si tarago siding. Tapi si tarago siding bah leuwih waspada. Manehna nguliwed ka tukang tatangkalan anu kanel. Tapi bisa awas pisan ka Nyi Maria anu akhirna sakabeh gerak-gerik Nyi Maria bisa kanyahoan ku tarago siding. Sia. Rag Nyi Maria eureun heula berijeng renghap ranjung. Terus jeung Banara sok ditunda nyaluhureun jukut anu kanel. Renghap. Banara ge narik napas panjang bang anu capek. Beungeut meuni pias koneas kaget pas langjeng ngeurewas. Sakadapan mah Banara can sadar kana naon-naon anu kajadian. Panon molohok weh kana beungeut Nyi Maria. Telila cakakak Nyi Maria seuri meunikeun kalanggakan semua. Banara, teburuk berang sia ku aing. Nya aing pisan sanu bakal maragakeun nyawa sia. Lantaran gara-gara sia bapak aing jadi nemahan pati. Rasakeun si Banara. Ku aing sia moal disetorkeun ka nini kalingking, tapi arek dipodaran ku sorangan. Piraku teu budak bade pejit sia. Cek Nyi Maria bari cumeduh sategek diuk heula gigireun Banara. Manehna renghap ranjung bakat ku capek campur jeung nafsu. Tapi hati leutikna mah ngarasa bungangan. Lantaran naon? Lantaran pamaksudanana geus hasil. Manehna teu sadar yen sakabeh omonganana aya anu ngadengikeun ti kaanggangan. Malah si tarago siding oge meuni ngaranju. Pok ngomong deui jeroning hate, "Wadah. Eta wadon teh larek merkasa pemuda ngaran Banar. Wah. Kudu kumaha jaran ayeuna. Nah terajang bae ku aing ieu atawa teu ku heula gitu." Cek eta si tarago siding berijeng molohok ka Banara. Beuki siding kawantu alam beuki caang jeung beurang. Antukna si tarago siding teh jadi nekat. Aduh, lainan tepan-tepan yo. Pamuda nu sebut Banara ketempona lemah pisan. Waduh, krunya. Jika nama kering atawa memang ketunung si mojang jaat. Wah, aing mah bisa ngantep lila wah, diwaras ya ku aing. Cek si tarago siding beri Julung korosak. Dang daunan kadupak menikeun karame. Atuh puguh tumrapna ka Nyi Maria mah reuas tu teh papadana. Korea Nyi Maria hudang tapi teu kajahoan si tarago siding geus kampedega haripeunana. Bari jeung cerek keneng mulak cangkeng. Heab atuh harita. Hatena Nyi Maria asa panas asa direla. Pudi nafsu bijil. Panon melotot untuk ka kerot hauk nyarekan ka eta jalma nu anyar datang nyatana si tarago siding. Bangsat! Manaon sia? Hah? Mulu campurkan urusan aing. Hari saja kah? Jikinit. Si jauh sia, lamun nyejing kah? Ditaruh kulo sia ku aing. Ya meninggal lagi itu eta ngomong. Nah ben ngahampat tingkau kula teh.
Saat sebenarnya nu pantes disebut bangsa teh nah ngaing atau wajun. Hahaha. Nu pogo masih bangsat. Cek si Tarego Sideng beri maju salingkah. Rangkung Nyi Maria harta mundur. Serepet nyabut bedog maksudna mah arek narajang ka si Tarego Sideng. Tapi kelaka terus ngahulang jika anu bingung Nyi Maria teh. Renghap Nyi Maria renghap ranjung jika nu capek pisan beungeutna katara geuneuh dari besi atah beuleum. Sanggeus nalila pok Nyi Maria harita. Hei bangsat, sama meh hulu siap bejan jadi dua ku bedog aing. Bejakeun ngaran sia kaing. Berarti kepada sara lamun sia geus modal ayo. Bejakeun sia ngaran sia. Mantang jumago tingong wadon. Ya, si aing bisa nguku kedatang Tuhan. Aing boga hitungan nu pantas. Nah, teu salah omongan dia. Ngampas ka aing teh ka bina-bina teuing eta. Perkara-ngaran tuh jadi masalah euy. Pikeun aing mah ye. Lamun anjeun ngang sanggup mateni awak aing. Pek, geura laksanakeun yo. Lamun anjeun ngang sanggup mateni awak aing. Pek, geura laksanakeun yo. Cek si Tarego Sideng ngomongna teh sangeunahna we bari jega-jega kalawan tenang. Sorot panon seuk tembus kana dada Nyi Maria. Kaleje jantung Nyi Maria teh jiga aya hiji kakuatan batin anu tohaga. Akhirna pok Nyi Maria ngomong jroning hate. Cilaka aing mah kuat ngaladenan emang keluk. Sorot panonna seukeut pisan. Sanggup nggeterkeun jiwa aing. Aing kudu buru-buru kabur ye. Si Bandara tetep kudu dipasrahkeun kana di kalingking. Bener aing leuwih hade kabur bari mawa si Bandara. Cek Nyi Maria bari jeung panon melong kana beungeut si Tarego Sideng. Kalawan ati-ati pisan Nyi Maria sup deui atuh harita. Nasupkeun di bedogna kana sarangka, tapi kewaspadaan tetep dijaga. Utamana pisan bibisi Tarego Sideng nyerang ka manehna. Dina kayaan kitu Bandara geus sadar kana dirina. Jung nangtung meningat deg-deg meningkeun kalalaunan maklum nu gering. Reet Bandara ngareret ka si Tarego Sideng pok ngomong hampir dekadenge. Hatur nuhun sadereg abdi parantun disalametkeun ku salira. Cek Bandara bari jeung netep seukeut ka si Tarego Sideng. Cek anggapanana mah Bandara teh rek bebas tina bahaya. Padahal mah Nyi Maria teh leuwih pinter. Mahina munggeun bantrok jeung si Tarego Sideng. Lantaran naon? Lantaran teh kaukur pangabisana. Ari si Tarego Sideng barang ngadenge omongan Bandara teh menikeun ka ngaranju. Red ka Bandara pok harita jang. Oma jeung waspada. Ujang maci kene aya dina bahaya. Kula can puguh pisan lungan kelayan sempurna yo. Cek si Tarego Sideng bari jeung melong kana beungeut Bandara. Hati leutikna mah ngadadak jadi ngageter. Jajantungna ratu tutunggulan. Sadengkeun Nyi Maria menikah korot huntuna nahan amarah. Telila seret. Nyi Maria singkir deui kelawan dina gerakan nu kacida cepetna. Nyi Maria harita ngarompok awak Bandara. Jlung kawak. Awak Bandara ditewak berombong atuh harita dibawa deui atuh kabur satarikna pisan. Atuh gebeg si Tarego Sideng ngagebeg. Baina hampir sadar kana kaayaan bakaku kaget. Barang red kanu kabur bari tinggal goyangna dangdaunan anu kalupa. Nyi Maria mah mawana Bandara geus teu katempo deui. Budidik atuh Tarego Sideng nafsu pok harita. Waduh setan alat curi yo. Kurang ajar yo. Teteh geus kumawane ari penang aing. Hati-hati sa dicaca si kuai. Yo! Buladak atuh harita. Si Tarego Sideng atuh bari jeung deureugne gumpat arik pisan satakar tanaga. Ayeuna mah geus teu susulumputan deui tapi terang-terangan udag-udag bari jeung susumbar. Wah, jagoan bangsa. Najan lumpat katung tulang itu oke mah burung diudag wae yo. Rasakeun pemelasan yo. Cek si Tarego Sideng bari jeung nyabetan tangka-tangka kain anu lalti ku bedogna. Atawa kana naon we keunana. Asa aya tanda pikeun balikna. Ngarah teu salah jalan engke jina balik cenah. Dua jalma harita teh silih udag tuanana sarua tarikna.
Dan Nyi Maria oge teh telah bisa ari dina perkara kabur mah jigana ngahaja diajar pangheulana ngarah bisa kabur di mana kadesek. Kabuktianana we si Tarego Sideng oge teu bisa nyusuh kalawan gancang ngan saukur bisa ngawaskeun ti kajauhan bae. Nyi Maria harita terus-terusan dibabari ku si Tarego Sideng ari jang banara harita teu bisa walakaya. Awakna lilis teu bisa berontak, malah dadana oge karasa sesek eungap bakatku riwas. Parandene kitu, ari jiwana mah tetep sadar banara teh sarta inget dikana wesi kuning nu aya dina jeroeun bajuna. Salila di perjalanan ngomong sajroning hate banara teh dina waktu dipayan ku Nyi Maria. Cilaka aing teh aya bagja teu daulat kakara oge sapeuting di pasrahan hiji lambang geus manggih anu kieu. Jeung basa lamun aing teh dipaehan kumaha lamun diparagatkeun nyawa. Mangka deung teu bisa ngalawan awak leun. Mudah-mudahan we aya pisan jata pitulung Gusti Allah. Kajian kumaha bae oge kakuatan manusia mah ya batesna. Cek enos ning hate banara berjing ngahep-hep dina genggeman Nyi Maria. Sadengkeun ari nu mawana mah teu malirekanana naon. Tujuanana ngan hiji hayang buru-buru salamat tina udagan si Tarego Sideng. Nu matak lumpatna teh estu ning tiba baranting. Diserikna tunggul di padud catang dirumpak teh sajana. Dangdaunan kodupak ting kalayang mauragan. Kitu deui si Tarego Sideng. Tujuan manehna oge ngan hiji. Hayang nyusul si Durjana, hayang nulungan kajang banara, tapi hanya akal. Dina lumpat nama eleh keneh ku Nyi Maria. Akhirnya serok Nyi Maria atuh kena gawir cadas anu nang tawing. Kan untung geus apal kana kaayaan lebah dinya. Jelung Nyi Maria loncat kana hiji batu anu rada nonyo. Geduk dijejak 2 kali. Rakyat berai atuh panto engab anu jijieun tina batu. Harita muka geblus Nyi Maria asup ka jero. Telila geblug eta panto nutup deui ku sorangan. Bareng jeung datangna si Tarego Sideng kadinya. Atuh puguh hande euleun si Tarego Sideng teh. Oi! Rag lumpatna eureun si Tarego teh brak diuk satengah mubutkeun maneh. Sukuna karasa leuleus lain bobodohan. Ambakanna nareng hapranjung. Sungut calawak dibarengan kuletah anu ngelel. Takhiran bae mah bakatku capek meureun. Sakadapan mah ngalung sarwe dina taneuh. Sanggeus sadalila napa si Tarego Sideng rada leler. Tinggal hegak ting jiga tadi. Pok si Tarego Sideng ngomong sorangan bari ngahegak. Aduh. Hadap sada. Sika sebelah teh kapur asup ke gua waduh. Alamat silakat aja jakat yuk. Jika nama katulungan di waduh yang benara. Anjeun tembet pinanggi cung lara. Wayana we sing cabar jalu. Mang tok bisa nulungan yo. Cek Tarego Sideng berjeng ngusap beungeutna. Sanggeus sadalila jung nangtung lalaunan terus atuh ngarampaan gawir cadas. Ti ditu namah neangan tulak Rusia. Keukeuh hayang bisa muka panto guha tea. Tapi kulantaran can nyaho. Atuh ngan ukur kitu kalayang koloyong teu puguh urus. Rumpu rampa jiga nu lolong. Bari jeung teu mawa hasil deh. Wah. Kasebelan yo di mana tulakna yo panto teh waduh. Aya kasusu teu nyao tulakna. Lamun kieu kayana nama ya sarua bae jeung teu kaudag. Anas aing lumpat jauh-jauh. Mudak-mudak wong wadon. Kumaha lamun yo tole penara dipaean waduh teu cilaka gede yo. Lamun kieu mah aing tak kut milu dosa yo lantaran teu bisa nyegah kanunyeun kajahatan. Wah. Sabab yakin yo wong wadon anu tadi teh teu boga niat ade. Kebuktianna tina kakecapan nagih kasar tur gerihal. Gelis-gelisnya mah wong wadon bagus tapi ngomongna teu bagus. Wah. Jeung tadi aya aneh yo. Marena nyebut-nyebut ngenan ngaran Nini Kelingking. Waduh. Jadi mun kitu mah nu tadi teh muridna Nini Kelingking meureun. Jeung deui geus tangtu di dieu pisan tempatna Nenek Kelingking. Wah. Teu rugi yo. Aing bisa nyao kana lepa-lepana ku Kelingking. Ngan tinggal mikiran tulak pantona be. Aina yo edek nyeun tanda sangkan teu poho deui yo. Di mana aing kedua deui pikeun kedua kalina.
Cek eta si Taregos Hideung beri seret-seret nulihkeun bedogna kana cadas. Maksudna mah yen gambar atawa ciri atawa tanda yen didinya teh tempatna ini kalingking. Sanggeus beres, sok atuh harita bedog diasupkeun kana sarangka. Wah, tinggalkeun we ieu tempat yeuh. Eta jamak natolkeun dampasukuna breng-breng les. Si Taregos Hideung harita teh lumpat deui ninggalkeun eta patempatan. Maksudna deuk laporan ka kulawargana anu kalengitan jang Banara. Kasugi para wargi, tunda lalampahan si Taregos Hideung. Ayeuna urang malikan heula ka tukang. Nyatana kasih malati bodas anu tinggalkeun ku Banara di lembur Cilayu. Mangsa alam beuki beurang bae harita teh. Sedengkeun Nyi Malati bodas sanggeus rengse ninguh cikopi Malati bodas nuturkeun ka Banara. Tapi manehna mending ngajenghok. Lantaran dicai teh teu aya, terus malik deui ka imah tetep teu aya. Akhirna Malati bodas ngajejentul di tepas sosoranganan. Pok ngomong lalaunan. Cilaka 12. Kang Banara leungit dicai. Eueuh di imah ge teu aya. Da ka mana atuh Kang Banara teh? Palang siang aya nu ngiwat. Mangkaning awaknya keur teu sehat. Sajabat kitu teh moal barang pusaka nu gede hargana. Aya-aya we pikiraneun teh. Mana teman ngambakna Paman Saron. Nu tong teu oge bakang minta pertanggungjawaban ka aing. Tapi moal cukup di pikiran. Enak anu ka aing kudu teangan. Ceuk paribahasa moal lumpat ke dasar bumi mangkeluk teh. Atawa moal ngapa kana mega Jomantara anu ngiwat Kang Banara teh tangtu sajagat jeung aing moal salah ditangtu di palingku kalingking ku aing kudu disusul buru-buru. Cek Malati bodas bari jeung rungah ringe satarembay ku cumata pangpana masin pasti katanyaan ku Kisaron. Nyi Malati bodas harita nepi kelah harita kena oge unggah ka imahna terus gesat-gesut dangdan. Sanggeus kawilang terapi gutrut nulis surat dina kertas sacoir terus ditunda luhureun meja. Maksudna mah pamitan ka Mang Samdi nu boga imah nu harita kebenaran eukeur eueuh di tempat. Nya sanggeusna atuh nulis surat jerut Malati bodas turun keburuan. Geblug panto ditutupkeun leos Malati bodas indi tinggalkeun imah Mang Samdi anu dijugjug teu puguh. Dapon liar we ti imah atawa kaluar da puguh nu bawa kabur jang Banara can kanyahoan. Kebat talampahan Malati bodas serta leumpang gancang da puguh nyusul bapa maling. Paromanana bangun gemes ambek nyadak tenaga midek lamun digugu mah hayang ngamuk. Tapi teu puguh amukeunana nu akhirna Nyi Malati bodas ngagedi gue leumpang ngajugjug ka sisi pileungan. Sakedeung doe. Sakedeung oge awakna geus mandi kesang. Keur mah eukeur mata poe teh beuki luhur harita. Panasna meuni moreret. Nya sanggeus tepi ka sisi leuweung reg Malati bodas teh ngaranna geula. Luak liuk nempoan kaayaan alam didinya. Sugan jeung sugan we aya tanda-tanda nu aya gunana. Barang breh tetela nempo tangkal anu leutik loba urut negasan. Atuh pok Malati bodas ngomong sorangan. Tah. Nah naon hartina eta teh nya? Di sisi jalan loba pisan tapak negasan. Tantuna oge ieu teh pagawean Kang Banara meureun supaya aing teu poekeun teuing. Nuhun Gusti, mudah-mudahan we ieu tanda teh sing bener tangtu bakal disusun pikeun ka mana bae oge. Cek Malati bodas bari jeung terus lempang deui mapai-mapai jalan anu di sisina loba tangkal-tangkal leutik anu urut ngadekan. Hate Malati bodas teu poekeun teuing aya tanda kitu mah. Maehna boga hiji kayakinan yen eta teh pagawean Banara cenah. Saeutik oge teu boga sangkaan yen eta teh pagawean jalma sejen. Da puguh jang Banara mah teu bisa nanaon pisan. Lalampahan Malati bodas beuki lila harita teh beuki jauh. Tanda-tanda geus tetep mayeng. Atuh Malati bodas beuki yakin we. Malah kalawan teu sadar dina leumpangna biasa teh jadi setengah lumpat. Bakat ku hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Sanggeus kira-kira satengahna
Jorelat ti kajauhan aya nu jojorelatan ngadeukeutan ka Melati Bodas. Reg anu ngajorelat teh eureun heula, panon jeung ceuli dipasang, malah perah bedog oge geus dicakalan. Sedengkeun anu keur lumpat beuki lila beuki deukeut bae katempona teh atuh dadeganana wawag jiga lalaki. Horeng si Tarego Sideung anu ngahaja arek kalembur Cilayung ngabejaan kula warga Banara. Nampo kitu atuh Melati Bodas rada curiga lantaran jalma anu ngadeukeutan ka manehna teh make Taregos. Pok Melati Bodas ngomong sorangan, Celaka, jika nama eta mangkeluk tata anu ngahaja ngahalangan pamaksudan aing, sangkan aing teu kebat nusuh Kang Banara. Wah, moal diantap sia dibaban pacing saku aing. Cek Melati Bodas bari jeung sarepet atuh harita nyabut bedogna gurilap katoyo ku mata poe. Terus dicekal pageuh pisan bari panon molotot ka si Tarego Sideung anu beuki deukeut bae. Telila serong si Tarego Sideung tapi kapelabah Melati Bodas. Reg si Tarego Sideung mah eureun. Panonna molohok ka Melati Bodas pok ngomong kalawan deuleuy. Bade ka mana Nyai? Angkat ka leuweung nalira bae. Cek si Tarego Sideung bari jeung neuteub antep pisan ka Melati Bodas. Tapi dijawab ku Melati Bodas meni molotot bangun gemes. Jika nu hayang ngarakab we. Teu kudu tatanya. Aing geus nyaho kana maksud anjeun. Mending geura bejakeun sok ka kula. Dibawa ka mana Kang Banara teh? Hah? Melati Bodas ngabar-ngabar bedog panon beuki galak bae. Atuh puguh si Tarego Sideung mending ngaranjung. Perasaanana jadi teu puguh lantaran geus yakin manehna teh dituding maling Banara ku eta awewe. Tapi si Tarego Sideung ngarasa oge bunga lantaran bisa tepung jeung kulawargana Banara. Tapi serot panon ngagambarkeun hiji rasa anu pinuh ku pertanyaan. Ngan hanya ka Melati Bodas teu bisa maca kana sorot panon si Tarego Sideung. Telila pok si Tarego Sideung ngomong, tapi tatap leuleuy jiga ti heula. Ke. Sabar Nyai, sabar. Waktu cukup mangsa nyekapan. Cagpar pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna? Insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua urang Bandungan bagian anu ka 44na. Kumaha lajenganana naha bakal tarung antawis Tarego Sideung jeung Nyi Melati Bodas? Keun enjing lo nya. Dina mangsa tur acara anu sarua urang Bandungan deui kusadana. Hatur nuhun kumarupi perhatosanna. Ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.